Kebat lompatna basar kawe jeung balad-baladna sanggeus jarauh ti tempat tadi. Maranehna ngarandeg di hiji saung anu kebenaran aya di dinya. Saung paraginyuhan anu boga kebon sampe teuing saha-sahana mah anu boga nama. Maranehna sakedapan mah tayanu cecarita ngadon pating haregak bari nyusutan ke sangna anu cipruk meusehan awakna. Kawantu tas lompat anu lumayan jauh. Sia mah kalah miolaan ngebaracir lalu tik burih sia basar kawi nyantakan anak buahna anu harita keur ngajar remprak di jero saung. Atuh da kumaha memang lain tandingan kudu ngalawan si Jaka Sedeng mah. Elmuna lain bantrak-bantrakeun dingin. Pan abah ge sakitu kateterna. Ki Badrun nembal bari neuteup ka guruna. Jelebet. Aduh. Teu kanyawan dampal suku basar kawi ngagejebrot kanu sirah Ki Badrun. Ngabacot naon sia teh? Sok sakali deui sia nyebutkeun dewek kateter ku mangkeluk sinting je tadi. Basar kawi ambak panonna buringas ngadenge pok-pokan Ki Badrun anu secara langsung nganggap eleh ka manehna. Punten bah, wantun bah. Pokna sieun nempok guruna kitu mah Ki Badrun buat ka dedepongan nyembah. Hari anu sajena nyaeta Ki Sugri jeung Ki Janta Katut Kiwanta. Maranehna teu wani nyarita nanaon sieun salah kecap kitu pamikirna. Ayo dengekeun ku siraing Badrun. Cek jeung sararea dewek mah lain eleh. Loba keneh dulu jurus-jurus jeung ajian-ajian andalan paguron lancah maung anu can dikaluarkeun ku dewek. Tadi mah keur apes we dewekna kapiholaan babar ku mangkeluk bangkawarah teta. Basar kawi babaung hareupeun balad-baladna. Memang dirina oge ngaku kana kahebatan ilmu Jaka Sinting teh. Tapi manehna can ngaku ari eleh mah masih keneh penasaran. Hiji mangsa mah pasti bakal balituan deui jeung Jaka Sinting teh. Kitu anu aya dina pikiran manehna. Sumuhun bah. Terus ayeuna rek ka mana tuh urang sararea teh? Ki Badrun rumahnya ka guruna. Nyaritana teh sakapeng lemas, sakapeng deui mah kasar abung jelema baragajul. Ya ayeuna mah urang baralik we ka paguron. Siraing duaan rek mari moal. Pokna sabasar kawi ngareret ka Ki Janta Katut Kiwanta. Upami kawidian mah bade ngiring we abdi duaan teh. Sakantenan bade diajar jurus-jurus silat ka abah. Kiwanta negerakeun paniatanana. Ari Ki Janta mah teu loba omong giluan we kumaha nu jadi lanceukna. Oh, syukur atuh ari kitu mah. Ayo urang lumampa ayeuna bisi kepentingan di jalan. Cek basar kawi mungkas caritana. Atuh bral we eta nu limaan teh lalempang muruka padumukana basar kawi nyaeta paguron lancah maung anu lumayan jauh di tempat eta. Gancangna maranehna geus aranjog ka paguron basar kawi. Loba nakar murid-muridna teh basar kawi teh. Loba nakar murid-muridna basar kawi teh. Harita wanci liwat maghrib sararea keur latihan jurus-jurus andalan paguron lancah maung. Nempo anu daratang sararea maranggut
ke Bahsar Kawi selaku guru besarna bari pating rareret ka Kiwanta jeung Ki Janta anu memang anyar pinanggih. Barudak tah ieu anu duaan teh bakal jadi babaturan si laing ngaranna Kiwanta jeung Ki Janta. Bahsar Kawi ngawanohkeun ka murid-muridna Ari Kiwanta jeung Ki Janta maranggut ka murid-muridna Bahsar Kawi teh ngocapkeun peutingna harita Bahsar Kawi keur ngariung jeung Ki Badrun katut Ki Sugri jeung Kiwanta jeung Ki Janta. Bahsar Kawi ari pamajikanna anu aya kana 7 nama kabeh oge ngariung di dinya. Imahna teh ngan jarang-jarang manehna sare jeung anu jadi pamajikanna ku ayeuna mah kulantaran manehna keur mikahayang ka budak perawan Haji Daslim anu katelah nyi enda teh. Akhirna anu ngobrol teh kasapih kurasa tunduh anu geus teu bisa katahan deui. Sararea pating goledag ngagoler patujang-tunjang puguh ge da heurin atuh eta ruangan teh ari dipake sare ku jelema upatan mah. Da ari Bahsar Kawi mah manehna teu sare di dinya asup ka imah pamajikan anu ngora. Cag heula lalampahan Bahsar Kawi jeung balad-baladna mah urang tunda heula engke kaharep kasamper deui. Ayeuna urang nyaritakeun anu sajena kocapkeun di hiji leuweung 3 urang lalaki keur kukurubutan mapay-mapay jalan satapak anu rarumpil ku babatuan taringgul jeung remet ku kakayon. Maranehna teh jigana mah rek muru kelemburan ting rek naon-naon mah ke oge pasti bakal kanyawan. Pangawakna henteu saragem anu hiji jangkung gede kumisna kandel ngajedig jiga rancatan. Bukna jabrig dibeungkeut ku lawon hideung pasemon matak soak nu borangan matak amit-amit ulah saturut-turutna mun seug aya nu nyiram. Reuneuh ningali teh mah dina cangkengna ngageplak bedog rubak naker. Ari anu hiji deui pendek bosakel awakna jiga kebo keur nyileungleum. Sirahna botak tapi najan botak oge eta sirahna teh katempo dibeungkeur ku lawon hideung sarua jeung anu tadi. Ari anu saurang deui mah jangkung pangkonyang beungeutna oge ieu mah teu pikasieun malah jiga nu pikarunyangeun sarua sirahna mah make beungker lawon hideung. Tapi sanajan tangtunganana beda-beda oge hari pakeana mah sarua marake baju jeung celana hideung. Dina cangkengna sarua garaplok pedog anu gede tur prarubak anu sarua pisanna mah dina masing-masing beungeutna marake kongkorong anu jigana teh dijieunna tina sabangsaning kulit sasatoan jeung aya bandulan. Bandulna teh ukiran gambar hulu maung tutul da hideung katempuna oge. Si laing duan ka lembar anu beh kidulna nya dewek rek ngaranjah anu beh wetan kade ulah lila teuing sakirana geus hasil mah langsung we beralik deui ka leuweung ulah nungguan heula dewek. Cekan wawakna jangkung gede mere parentah ka baturna anu duaan. Siap bos, pokona mah ulah ariwang semuanya akan berjalan mulus dan lancar sesuai perintah. Nu awakna busakeul nembalan bari ngahehe. Oh nya syukur atuh ari si laing kunaon tita tadi teh jiga nu kurang berag jadi beuteung si laing teh jahim. Si jangkung gede ngareret ka baturna nu jangkung lamun teh henteu wingker yoream ngomong we seum tadi keneh teu udud-udud. Saenggeus anjog ka jelo lembur anu tiluan teh papisah mencar anu kakulon kawetan kakidul jeung kakaler. Padahal ari sakuduna mah opatan meh pas jeung madhab nu opat tadi bayah kagok. Ulang lembur teh
juk genjleng pating koceak pating jerewet pangpang nama awewe sabab eta karaman nu tiluan teh geus pada arapal urang lembur oge anu lamun daratangna ka lembur teh moal boa ti cocorokot ngarampasan naon wae pangaboga urang lembur. Dina waktu anu sakedeung tiluanana geus ngarumpul deui di sisi lembur kalawan tiluanana taya nu lengoh anu mawa buntelan oge meuni sabaraha buntelan anu nungtun munding domba katut embe jeung rea-rea deui kabeh meunang ngaranjah ti urang lembur eta. Samalah anu ngaranna si Jahim mah nya anu jangkung langonyang teh anu beungeutna pikarunyaeun manehna meuni ngelek ngegel harita teh segala dibawa leungeun katuhuna dipake nungtun anak embe meuni salima-lima jaba bari manggu lomari katempo beungeutna merenyeng jika nu beurateunna keur ali si laing keur nanaon make jeung ngagugubugul mare segala atuh kaberat-berat jeung diluwe deui osina we atuh bawa mah ceuk anu jangkung gede mencerong ka baturna si langonyang kagok hoream ngabursutkeun anak mending bawa we sekalian jeung lomarina bae da moal nitah ka batur kuring dibawana oge tembal silangonyang rada tegeug ngiritana teh asa keheul meureun keur mah babawaana berat kalah disentak kitu nya kajon atuh hari kitu naman kumaha si laing we eta mah ari daek mah mabawana memangna aya naonan di jerona eta teh meuni jiga nu berat kitu. Si jangkung gede rada heran da paling oge baju jeung pakaian anu aya di jerona eta lemari teh nah katempona bet jika nu ti pabrage kitu si langonyang teh kitu pamikeurna mawa jublog opat siki sok butuh pan keur nutup pare berat-berat oge dibawa we kuing teh anu hiji mah ayaan keneh parean da keur dipake nutup pare tadi teh ku awewe bu nyawe lah kumaha si laing tapi da dewek mah asa apal tadi ka awewe anu keur nutup teh lamun teu salah mah ceuk Jamilah eta teh karunya wae moal ngejo meureun poe ayeuna da beasna direbot ku si laing peduli teuing make jeung aya rasa karunya sagala diiraha urang kudu boga rasa karunya ka jelema heueuh lah geus ulah loba ngomong hayu urang balik deui ka leuweung bisi kaburu burit hayo we dicarekan ku si kegedug urang cek si jangkung gede atuh geus kitu mah berawe tiluanana lalompang bari marawa hasil babadogna teu wudu angkaribugna teh kawantu sagala dibawa di setengahing perjalanan maranehna rareureuh heula ngarasa capek puguh maranehna ngariung dina handapeun tangkal caringin anu ngarumpuduk dahana teh mata keunah keniuhan mah ngararasakeun angin gunung anu ngahaliwir harita teh kira-kira wanci tunggang gunung tongeret kadenge ngear patembalan jeung baturna manuk-manuk disarada dina tetangkalan recet pating araclok ti luhur rendahan cik buka tetenong teh sapri aya sanguan tu tadi ku dewek ketempo si laing mawa tetenong cek anu jangkung gede ka baturna nu pendek sakel katelah si sapri teu leleda kudomang si sapri muka tetenong bener we di jerona teh aya sanguan lengkap jeung deungeuna sagala aya goreng asin peda kulup jengkol sambalna meuni sabekuk ditambah kulalap berumbah anu sajana atuh teu tetapas ini deui ngan celebak we tiluanana ngadon dalahar bangunan nu laparna keur sanggeus ngarasa sareupeuk dalaharna tuluy maranehna teh harudud da tadi teh meunang bako oge basa ngaranjah kanu ngawarung bekat ku capek jeung seubeuh beuteung akhirna teu karasa tiluanana ngadon ngaluhur ngaguhar kerek patarik-tarik wanci sareupna teu kajauhan ti tempo aya saurang lalaki kelempang
lempang nate sekepeng bari engkle-engklean diselangku heheotan bari halangan laguna saaka ingat bari ditungtunganku cikikikan sorangan lempang beruka lebah anu tiluan kersare teh sanggeus deket kanu kersare eta lalaki tayalian ti jaga sinting manehna mencong bari sungar sengir tuyu tuluy ngareret kasabudureun eta tempat katempo aya munding jeung domba katut tembe jeung ingon-ingon anu sejena meuni rendang jiga nu keur diangon wae keur nanahaonan resi owa teh ngadon hararees dihandapkeun tangkal caringin segala kumaha mun dihakan ku siluman kadal keh uluh eta naon meni loba buntelan segala itu aya lomari segala itu geura aya kebo jeung embe meni loba kitu rek pindah kitu si Uwa teh jeung si Abah teh karunya ngadon hares capean meureunnya udangkeun karunya bisi dirau kelong ke hihihi